Sampai yuk. Jam salapan gini. Aduh, puasa teh. Duh, cenderung ya nih. Aduh. Anjir. Jadi beteng ya. Si kenapa tapak. Nanti tapak. Nggak ada sambal. Aduh. Kuat. Yang mau tolong. Ngomplong ay nama ay. Aduh, aing mah euy, hari pulang kerja setengah hari teh kieu lah. Balik berang kene, balik ke imah, rek naon segera balik ke imah. Buka puasa, panila kene. Kumanya genangananya euy. Ngomplong. Aduh. Aduh. Geus atuh euy. Apa mending ngajak bukber gitunya euy ka barudak kanu lain sendirian si Ujib si Abah resep juga anak euy mun bukber aing main kene bukber ulah kabalik ka imah bukber Aduh. Lamun rek bukber mah ku teleponan heula atunya. Minimal nelpon si Abah atunya kerjaan. Alhamdulillah. Lenyap aing teh. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monen, Bah, kok nyase teh? ya di imah abang teh kemana-mana Wah, kebenaran atuh. Kumaha mun poe ayeuna urang bukber euy. Bukber. Ayo. Kan abah teh boga naon Bawa ka dieu maneh martabak, kopi, rokok segala rupanya bawaan ka dieu. Ayo siap. Kerjaan si Ujib jeung si Brian nya. Ya gitunya. Yuk. Oh, hei. Tete. Si mah ditutup deh. Oh, hei. Aya keur buka ieu si Bonen ya. Kunci heula ambikeun wayah ge mangeunah es di luar cuy. Nah, di dieu kan. Lagi bersihan heula. Ameh ke blok. Dan maksare. Siapa? Naon? Kurang bukber euy. Bukber hujan sia ieu maneh tuh.
Dulu kita hujan baiknya tukang rahat itu. Mending sare heula itu. Urang ke telepon si Abah kan tadi. Telepon si awah we sare heula lah. Bawa tuh hari nuan rahat tuh. Heeh. Nuan rahat. Sore harinya, ye. Aduh, 5 menit deui tere. Siap-siap heula ieu mah ya cai aya. Panas. Kamaran jelema teh jar emping kieu aing ongko arek ajakan bukber. Sarare meureun bah barudak teh. Sarare meureun bah. Heueuh meureunan sarare. Panggil beuteung. Kedeung deui jam sabaraha eta teh? Jam 1:30 bah kudu deui buka bah. Tere atuh kudu siap-siap meureunan teh. Rokok aya. Puasa pertama ayeuna teh. Kain kemarana udah nu karek ngajakan bukber weuh Ada ada tinggal mah teh deui. hanya pas barudak teh sarare meureun bah. Heueuh. Gaingkeun jig. Siapa? Cepat lah.